Aki uning teh aya yang jangkung kapungkur. Aki jangkung mah eta mah kieu lalakonna. Panjang eta mah. Pohon kumaha tah? Tah eta mah. Eta na jeung di Cirebon. Eyang sinema. Kumaha lalakonna yang jangkung? Tah putra eyang sinema teh galuhna 3. Kahiji Soekarno. 2 Diponegoro. 3 eyang Jalia. Mana di Cirebon dek dipaehan ku Belanda kabeh saturunan nya Soekarno diasupkeun kana drum dalukeun ka lautan hendak nyangsang di Bangka. Tai eta mah Diponegoro pikeun ke Sulawesi itu beunang deui diolok ku awewe nya beunang dipaehan ku Belanda. Tah yang grup Jampo mah kabur ka Pakidulan istrina mah anak putra Sultan Solo kabur di Cirebon dugi tah lamun dugi ke Bandung sebatna yang patinggi lamun nepi ka ayeuna nepi ka Banjaran ke Bandung di Pati Ukur sebah di Pati Ukur tah nepi ka eta Pangalengan sebutna teh Raja Sunda nya pindah tinya teh ka eta kaya Belendung sudah yang jaga raksa. Oh, yang jaga raksa di Belendung teh. Tadi keprinya teh pindah ka Cisewu sud mah Jamro. Nami aslina saha? Apa tadi teh yang Jalia? Jalia. Oh, tadinya teh berdeui pindah deui ka Caringin. Sudah teh Cigarogol. Tanah Bapak bade ieu. Nah, hiji apan jeung Ibu Noy. Anak buahna eta ibu. Ayeuna mah kabur ka Bungbulang. Nya tilem di Bungbulang. Nyeun ciri. Padahal manehna pindah. Itu ieu teh lain eta ciri. Pome yang jangkung kumaha lakonna? Yang jangkung mah nitih putuna. Putuna yang Jalia eta mah anak apa nih istrina teh ini Mencrang, ini Konang, Abu, ini Sahru, ini Abdi. Deket kan Abdi. Mana ya aki uningan nami aslina saha eta yang jangkung? Bukan ada yang jangkung eta sebetulnya. Tah putra teh Eyong ban. Anu ngahetkeun batu belah teh Gunung Pahak. Pada yang jangkung eta dihetkeun apa? Urut teh kade ngaleok. Teh yang jangkung eta makamna di Pasirah Riring eta. Aman di eta mah nepi ka Cinaon ada kalangkung sudah kisewa. Naon nyawa sudah kisewa yang jaliahkeun. Sudah kisewa teh nyewa-nyewakeun. Ulama mah apa ya ram tuh tak ada sekarang jawang awang mentak mautna adina mah ku bedog alungkeun heula bedog ka langit ewak adekeun mau are lakon yang genjreng kumaha ki yang genjreng mah rayeuna tapi rayeuna yang Jalia apa na yang Jalia Alkisah yang sinema Cirebon tuh cek ini punten tadi mah gitu ayeuna sok ini kahet gitu punten. Upami kaitanna sareng eyang papak kumaha eta? Eyang papak mah misah jalur. Oh, misah jalur. Naon? Eyang Jalia mah jeung Sari Hidayatullah. Eta na eta mah eta teh sebutna teh yang sinema teh Seul Kahfi nu balik ke yang Gunung Jati dan di luhur. Teh eta di anak Sari Hidayatullah. Teh dongkap teh. Aya